anugerah bagi aya salah sawios tangkal Shalom doyong ngaroyom ka pager 3 anugerah papangidan eta kan sakedak kedik lagi ngaganggu nya kan nya. Nah ayeuna urang upaya lah saat keluarga ngabantos oke tim anugerah ngadukung pisan nuhun. Kenana anu ngekos di Sina Jongjon ngekos kuliah itu oke caraang tah kitu rupina mah nya apanya nuhun kitu nya urang taraskeun dewe mangga satur nuhun sami ujung enjing wargi ya sim kuring disaung kasumpingan salah sawiyo sepuh ya bah penepang kena depi abah saha bah ayeuna lah di dieu mah bae ini nyabat bah ini aduh bah ini teh Yuswa sabaraha tahun bah 8 kirang hiji wah mah kahartoseun bodak mah kieu wargi teh 80 tak geuning 88 tahun gini sih gak ngarokok mah kiat kene ngarokok iya bako banget tuh. Oh alhamdulillah makaning bako banget coba aduh wargi 80 tahun ke tahun deui mah ya wah masih di damel mah ngeureuyeuh damel naon apa teh teh gaduh di damel ibat ngenso jeung barudak tah kupingkeun wargi ngenso jadi ngenso teh nuaran tangkal kai bararadag ku mesin senso tah ngenso aduh tah ayeuna teh bade aya padamelan rupi namanya aduh wargi abah idi teh dinten ayeuna nuar kai anu sebat nyemso teh tah ieu semsona panginten semsona nama kenging satangkal lainna urang teraskeun ngobrol deui bah jadi aya cara nuar kai anu meureun ku batur mah teu tiasaeun tah abah gaduh cara-cara tertentu lah cara-cara anu nuwutkeun abah ngamatak nyalametkeun lingkungan tapi tangkal katuar cik naon nu kedah diperhatoskeun bah tah nu kedah diperhatoskeun urang teh saeutikna umat Islam kedah nyayagikeun istighfar taguni alhamdulillah teras bah istighfar 3 kali baca deui ayeuna palak dinas 3 kali tuluy doa salamet eta mah beretaskeun kana kulhu ge teu naon dibaca kurang aya hayang dalila memusan tuluy doa itu doa mah biasa penting mah doa keselamatan gitu yang pikeun urang umat modok gitu tah geuningan wargi teu sembarangan urang teh dina raga ngalaksanakeun hiji kagiatan teh kalebat nuar tangkal kai geuning aya etika nyata tadi nu dijelaskeun ku abah tah eta heula anu ngawitan pisan diperhatoskeun mah geuning eta lain semso nah tadi ieu ge ijab heula Bapak di desa memehna tuh geuning kai teh sok aya basana anu nyalikan anu teu puguh gitu anu dititipkeun ku Allah jalmi can dihisab sok aya nu nuhunkeun dihanapeun kai dihanapeun batu gede dina liang cai pan sok aya kitu si aya urang kaparangan ayeuna nyuhunkeun dihapunten bisi kakoel katokel katajong cek pausna ulah si ulah dengki ulah jai kaniaya nah mah dek nuar kai sanes dek kaniaya gitu tah kitu geuning nu disebat amicun wargi eta anu kedah diperatoskeun mah da meureun aya teori-teori kieu mah urang teh janten nomor 2 nomor 3 nu kahijina tadi heula eta numutkeun Abah Idi pawang kai ulah ilik mah hayangna teh tinggal kop kitu nya ye lamun geus dipetakeun kudu jadi kolot kakara pun anak oge rajo misalna cek rajo pas aya mah tidak meuleunana ngan bilih ayeuna aya kaprayogian aya keluarga mah datang we ka Bah Idi dek siang dek kuning tah Bah Idi siang atau pengen atanapi panginten bahnya ngalangkungan channel abdi we gitu Kisunda channelna nya Kang Nonya tiasa ka abdi lang didugikeun ka Abah panginten anu priyogi mah kitu nya Bah duh Bah hatur nuhun pisan ke urang lajengkeun ke dina waktos ngagubrageun tanggal kai urang lajengkeun deui